Nah,
Ikan hiu makan torongton. I love you para penonton. Ikan hiu makan kelapa. I love you babe. Ikan hiu makan tebu. I love you babe. Ikan hiu makan ampela. I love you Wijaya Kala. Ikan hiu makan kain sulam. I love you Abah Alam. Ayah kahoyong kita bang. Ikan hiu makan teri. Artinya tuh. Artinya kita ikan hiu naik darah tinggi. Nggak gitu kan? Ikan hiu makan solena. I love you anak-anak. Ikan hiu makan ubi cilembu. Artinya kan? Kita ikan hiu merut putih. Alhamdulillah, wajibila, maka tak kenal, maka tak sayang, maka tak sayang, maka tak cinta. Perkenalkanlah nama saya Afgan. Oh, saya temu dengan ayah aku Afgan. Ada Afgan, aku pantas sama Afgan peto. Pondok na Afgan, panjangna Afgan Maghrib. Ada. Muji syukur ke Allah Subhanahu Wa Taala. Were urang dina danget ieu teh dina raraka loncing, apa loncing teh? Nah, loncing teh kan? Jadul hirup teh apa loncing acan? Apa naroskeun kan? Loncing lamun sakieu mah eta baju make loncing. Loncing. Ngomongkeun wae. Loncing geus jiga loncing kapanasan. Cacing. Ayo kembali. Duh, ayeuna teh euy. Kudu ngarasakon khusus ka orang Sunda. Budaya Sunda teh geuningan tos ngawitan dikenang, tos ngawitan ditinggali kurang-kurang deungeun. Oh, adi aing ka dieu. Saha? Oh, aya mulai ka dieu. Tandana mika cinta, mika resep kana sedih Sunda. Budaya Sunda. Piraku urang Sundana sorangan rek hare-hare. Sok buru-buru. Tunjang ieu program Wijaya Kala kumaha we jalan-jalan pikiran kira baraku materi atuh ku pagawean jeung sagala rupana nu penting ieu budaya Sunda sing nanjeur di ayana lantaran martabat teh hiji bangsa gumantul kana budayana budaya awut-awutan tunggu nagara lagi ambruk kudu ngelakon tadi nama dari segala lakon maka berdua dari untuk kudu ngelakon ngebangun teh Ayo foto naon atuh kan? saweran ayo nostalgia masa pacar nyanyi diaminkeun sama sholat disuguhan si kopi belebuk. Alhamdulillah nuhun ayeuna teh nyaeta di Wijaya Kala teh programna halus pisan deh mungkin rencanakeun ka SDSD mengembangkan budaya supaya barudak ayeuna teh sing apal kana budaya Sunda sok tadi tingali selain aya musik ini ka sok rambut nama jika penyanyi reggae tapi manehna niup eta alat kali ini perlu angkat jempol tah ya pasti
Itu jadi urangnya hiji budaya teh non hiji budaya teh bagian urang jeung urang kudu mulena sabeuteuh naon keur kepentingan masa depan masa yang akan datang anak-anak kita ini rek kumahakeun ulah nepikeun kajadian model bulan-bulan ka tukang naon cenah aing mah dikabur-kabur bulu-bulu dina medsos kajadian budak leutik nya naon tapi kemana-mana kita budak kakarage kakak lain nyieun model cium menara ngayakeun nyieun film hiji Pancasila ari ieu adegan mesuk eta budak budaya mana eta rek diantem ku pamarentah gitu nya cok mikir aing amat gitu awo aing bulu pantas ada tahu banget bareng gitu kan buru-buru pupusan dari perkara itu ya balok kan kita Oma Irama ayo Oma Irama penyanyi dangdutnya ayo mah Oma Irama kita Oma Irama mah beda jeung urang nyari tanah teh nyata romantis jadi nyari Oma Irama romantis secara urang ini paling nabeun ya ga bulu lah dulu kato dah kajo yo lapar obrek dong kayak lapar ya hari oma maling gitu atuh aku mah cik turun di mobil Riga panceblokeun untuk Riga Bapak Sanadi Tewalan teko ku pamajikanana nya kumaha Papa nona para ngeupeus papa tahu apa di kalios berlalu 135 juta penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada Jawa ada Sunda dan lain-lain sebagainya itu enak judul lagu semua